zaman anjeunna. Pamirsa, tempat kuliner jadi salah sahiji tempat anu mineng diteang ku para rumaja. Salian yang desain tempat anu alus jeung genah cicingan, tangtu menu kadaharan anu unik sarta hargana anu murah oge jadi salah sahiji hal anu diteang ku pelanggan. Salah sahiji tempat anu minuhan salera pelanggan nyaeta Villa Kayu Pinus Cafe. Villa Kayu Pinus Cafe. Kafe anu hampir sakabeh bangunana dina tangkal pinus ieu ayana di Curug Babakan Carik, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh. Lokasina anu deukeut jeung pasawahan ngajieun eta kafe katingali leuwih endah. Salian tempatna anu geunaheun, kadaharan anu sadia oge rupa-rupa. Saperti nasi goreng, empempe, seblak, kentang goreng, jeung rupa-rupa inuman. Hargana oge kawilang murah, pas jeung para rumaja. Pemirsa, dia simkuring atau sedugi di Cafe Villa Kayu Pinus. Di dia abdi bade pesan salah sahiji menu anu aya di kafe ieu. Pamirsa, ayeuna simkuring bade nyobian menu anu tos dipesan tadi. Rasana raos, bumbuna pas, tepat ti lada oge, kumari simkuring teresep lada. Ya ayeuna urang cobian anu hiji deui. Rasana teh eleh raos oge ieu. Kriuk-kriukna enak lah. Menurut abi pribadi kafe teh raoseun kulinerna oge ngajamin nya moal ngisieun hargina oge kajangkau pas lah kanggo rumaja sapotos abi mah. Nuhun di pemandangan lagi masih kene asri. Tapi terang tire rencangan kalau teh cenah aya kafe anyar di daerah ieu teh Nuhun arongga teras kejadian kuliner asli kali biar mesti teh. biasana mah sok wengi hadir teh kumari kami wengi mah sok seueur pengunjungna jantan rame abi ayeuna hadir siangat tepan tos rame kulantaran panginten seueur anu sibuk pan tetarang jalanna aya anu sakola aya nu damel. Sanajan bangunan kafena acan bener-bener sampurna, kusabab kafena anyar dibuka, tapi palanggan anu datang ka eta tempat geus kawilang loba. Komo deui lamun peuting, leuwih rame. Loba lampu anu harurung jadi suasanana teh leuwih romantis. Komo malam minggu. Loba dipake tempat nongkrongna para rumaja. Tim Liputan Spartan TV. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui sareng simkuring Siti Setiawati dina warta nu bakal dongkap. Undur katinggali punduk, datang katinggali tarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pamirsa, oh,
saha Ya. ya kawitna di bangun kafe ieu kumaha Binu. Ay, kasih ba